Sampurasun, wilujeng enjing murang kali sadayana kumaha dararamang. Hatur nuhun, dinten ayeuna urang tiasa diajar deui bahasa Sunda ngeunaan pangalaman. Barudak pangalaman teh naon nya? Leres. Pangalaman teh nyaeta kajadian anu pernah kaalaman ku urang. Pengalaman teh aya dua, nyaeta pengalaman pikabungaheun sareng pengalaman pikasediheun. Tah, ieu Ibu Lina gaduh contoh pengalaman pikasediheun. Basa doni ngapungkeun langlayangan di jalan, langlayanganna pegat. Doni ngudag langlayanganna. Doni katabrak beca. Leungeun doni potong. Ieu pengalaman doni nu pikasediheun. Tah barudak matak lamun di jalan raya urang teh teu kedah ati-ati. Tah dinten ayeuna Ibu Lina gaduh lagu ngeunaan ati-ati. Hayu urang nyanyikeun sasarengannya. Lamun di jalan teh urang kudu ati-ati. Aya motor, aya mobil anu keur jaralan. Lempang teh kudu di sisi di sabelah kenca. Ulah poho lamun mentas kudu di zebra cross. Yuhayu hayu 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 hayu. Yuhayu hayu hayu lempangna di sisi. Yuhayu hayu 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 hayu. Di mana wae urang kudu ati-ati. Nah, barudak matak di mana wae urang kudu ati-ati. Nah, ayeuna urang ningali pangalamanana dadi. Nyata pengalaman anu pikabungaheun. Waktu pere sakola dadi ulin ke kebun binatang. Di kebun binatang dadi ningali gajah. Sanggeus ningali gajah dadi ningali orai. Terus dadi ningali maung jeung monyet. Terus dadi oge ningali buhaya. Sanggeus kukurilingan dadi numpak kuda. Resep pisan ulin ka kebun binatang teh. Sabab bisa ningali rupa-rupa sato. Sakitu pengalaman dadi ulin ka kebun binatang. Nah, barudak kelas 1 sadayana Pangajaran dinten ayeuna Ibu Lina cekapkeun dugi ka dieu heula nya. Hatur nuhun perhatosanana. Emut kedah ngajagi protokol kesehatan. Sehat sadayana nya. Hatur nuhun.